Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-14. Para mitra sadaya, memang teu nyalahan. Si horeng incuna bahru minta teh nyidarsih teh nu memang keur diudag-udag ku Salim oge. Kitu lantaran Salim nyaeta lanceukna ading teh mika hayang ka nyidarsih kitu para wargi ti lemburna gitu. Ayeuna kabur kitu. Kumaha terasna dongeng mangga urang teraskeun. Harita ading teh maksudna marek nanyaan pikeun Salim lanceukna ka eta incuna bah berwinta. Teterangan tadi nama kan ayeuna geus kanyahoan si orang eta teh nyidarsih. Pareng harita waktu bahru minta jeung nyidarsih keur guntreng nyarita kitu. Ading ngadengieun sabab harita ading rek nyampeurkeun pisan ka bahru minta. Tina kituna ading ngelol ti juru imah ana breh gebeg hatena reuwas. Reuwas campur bingung kumaha pilakueun sabab apaleun kana rupa nyidarsih. Keur mah ti barang datang pisan geus boga timuru palang siang incuna bahru minta teh nyidarsih. Sabab bahru minta nyaritakeun perkara incuna aya nu ngaboyong tapi ngarolos deui cenah. Aya nu nganterkeun ku saurang budak jajaka. Hah? Geuning itu teh nyidarsih aya di dieu. Lamun kaya kieu mah tetela nyidarsih incuna bahru minta. Duh, kumaha pipetaeun aing geus kieu ye. Hari disampeurkeun ku aing sok sieun ngejat. Lamun manehna apaleun teh mah kana rupa aing waktu dibawa ti sisi Cimanuk. Hari teu disampeurkeun moal aya hasilna sarua jeung lengkah kapiceun. Ceuk gerentes hate ading ngarasa bingung. Keur kitu Ki Jemlung jeung Sain katut si Omlen nyalampeurkeun. Ye ngintip naon ki lanceuk ngadon tulal-tolol kitu ain model. Ceuk Sain nanya tukangeun ading. Atuh ading gancang ngalieuk bari ngahuit. Curugna diantalkeun kana tungtung bibir. Mantong keruh mantong keruh pugu dewek teh ngadengin uting kerendeng di jero sora awe jeung lalaki barang ku dewek rek disampeurkeun gancang dewek ngelok deui hadena budak awewena teu ngalieun ka dewek teu ningalieun cek ading nyarita harewosan rek kitu we naon kieu tanya Salim halisna rada nyingsa Sain lain kunaon-naon matak dewek ngelok teh nyidar sih nu bade teh kungsi beunang ti Cimanuk teh ngan sanggeus dikarem ku dewek di kamar. Kalawan dijonghokeun ka lanceuk dewek jadi si Usni, hah? Weruk nyidar sih. Nu bener ki lanceuk boa salah si tinggalian. Ceuk Sain rada cangcaya sieun ading kasamaran. Ye Aisyah, salah deuleuan kumari sia. Manasinakeun mata dewek teh geus paor atawa can tegas kana rupa nyidar sih. Geus kieu kumaha tuh? Sain nanya kana pamadegan ading. Teuing euy dewek ngarasa bingung pilakueun ye. Hari rek disampeurkeun sok sieun ngejat. Hari teu disampeurkeun moal aya hasilna ngadon lengkah kapiceun bari ngaripu awak. Kumaha lamun kumamang disamber ayeuna cek Ki Jemlung. Kakara nyarita nu maksudna merek nyiwat nyidarsih. Ulah ku jalan kitu mah. Kay kumaha lamun masyarakat di dieu ngarurug. Buktina we peuting tadi kumaha. Sarere ampir dikarpok ku puluhna urang. Disangka rek ngalalap harta banda urang dieu. Kumaha lamun disampeurkeun ku kuring ceuk Omlen Mairan. Disampeurkeun ku ilaing mah sarua jeung bohong sabadul. Dasar si brewes ya. Ka ilaing ngetan tu apaleun sabab harita ge ilaing milu jeung dewek basa nyidarsih kapangi di sisi Cimanuk teh. Nya kitang samalah harita kuring dijejak ku nyidarsih kuat kati jengkang atuh. Untung harita ngajejakkeun kana dada. Lamun seukeun bogo nago kuring mah sigana kuring peler kapaehan. Jadi kumaha tuh ki lanceuk? Tembak si Omlen bari mencerong kada meungeut ading. Ayeuna kieu we Ki Jemlung. Wayahna Ki Jemlung kudu daek ngawakilan kuring. Ayeuna Ki Jemlung sampeurkeun ka bahru minta. Geus kitu Jemlung kudu nyarita ka bahru minta. Kumaha Agus nyaritana? Keula urang tingali heula ku kuring ye. Nah nyidarsih masih kene ngobrol di luar jeung akina atawa geus unggah. Ceuk ading tuluy ngelol deui. Kabeneran harita nyidarsih geus unggah kari bahru minta keur maraban hayam. Pok ading nyarita. Tuh, kebeneran nyidarsih geus unggah tuh. Tak kieu Ki Jemlung. Ayeuna bahru minta sampeurkeun ku Ki Jemlung.
kalawan bejakeun kuring jeung anu dua deui keur aya keperluan kalebo perkara nyaritakeun permaksudan kaincuna diwakilan ku Ki Jemblung kalawan menta kaputusan ayeuna keneh sabab keperluan kuring kacida pentingna jeung cantang tu balik tereh-tereh kitu nya kitu hade mamang atuh jadi wawakil ngan geus aya kaputusan ti incuna bakar minta kumaha lain bakar minta baru minta ayo baru minta kumaha ih bangsa na we uing geus saliwang hai deuh heueuh cek si Omlen make jeung seuri segala pangahehe atuh Ki Jemblung nyentak bari ngamangkeun dampaleungeun si garek ngagitik geus bujur sia ngarekeun ceuli dewek saliwang jadi engke di mana geus aya kaputusan ti incuna baru minta mamang kumaha nang ngadaguan disamber ku Agus atau kumaha cek Ki Jemblung ngareret deui ka ading ye atunya saat kuring nyieun teori kitu ngawakilkeun ka Ki Jemblung ari kudu nyamper deui ka dieu mah jadi kumaha atuh ari mamang moal hade ngahenen we di dieu piraku mamang kudu balik sorangan onaman makalemur kieu Ki Jemblung di mana geus meunang kaputusan ti incuna baru minta balik we ku kuring didaguan di tempat nu penting tadi urang dironom teh ku masyarakat teh ye kitu panjenengan mamang merek naringalkeun heuh atuh ari kitu mah ayeuna mamang nyampeurkeun ka baru minta ari Agus ari ka mana jalan kadinya ka Lebak jalan ketampian teh eta mah kitu we Ki Jemblungnya sing bisa cumaritana pokona mah nya sing percaya ka mamang lah tema Ki Jemblung geus kitu mah Ki Jemblung ngoloyong nyampeurkeun ka baru minta nu keur maraban hayam ading jeung baturna duaan arinit jalan katampian waduh meni darontok kitu hayam teh bah cek Ki Jemblung bari gog cingogo hehe benar kisanak mulih di mana atuh nama teh tema baru minta bari ngalieu wangsu dirinya ti Lebak ningali palawija bah kumaha tuang putu teh parantos mulih bah para antos kisanak na bae pisan mah antosan we dipayun ke ku abah urang bartosan pun incuna dupi itu rencang nu tiluan deui di Lebak keneh udang membawi bah raina nu bari gaduh maksad teh ka tuang putu teh angkat kalebo wireh nembe di Lebak patepang sareng kekenalanna anjeunna nuju dagang boboko kan tenan we pamita kitu teh kinten bingaheunana usa kawitna mah bade ngabujengan ka lembur mundu di maksad teh bade ka Cianjur maksad teh bade ngawartosan saderekna atuh da mang repot atuh anjeun teh teras we angkat sareng duduan teh meni teu sirikna lulumpatan rupina masin kabujeng teu kasampah kitu cek Ki Jemblung bisa dangbing kutan angkat kalebonya rencang kisanak teh nah atuh teu wawartos heula ka abah bawi ku gempeur teh panginten bah jalan kawartosan dah saderekna teu damang repot kantun ngantos-ngantos dawuh kitu ai perkawis kapun incu kumaha ieu teh cek baru minta bari neuteup kana beungeut Ki Jemblung sanggem nama diwakilkeun ka sim kuring bah jalan sami bae itu sakadar tumaros bari palai uninga kaputusan ti tuang putu atuh sim kuring ge sami sakadar bibir sambung lemek suku sambung lengkah dan nu bade gaduh maksud nama itu rakana sun nya ari ngawakilkeun mah teu sawios-wios atuh mangga we antosan ditepas ke abah bade ngubah heula leungeun cek baru minta percayaeun kana omongan Ki Jemblung geus kitu mah Ki Jemblung ngaleos ka hareup kalawan ungah katepas gek diuk dina babalean nu diamparan ku Samak Sulam ari baru minta sanggeus ngumah leungeun teh tuluy ungah jalan ka dapur nyampak harita Nyi Darsi karita teh keur ngaluar-luarkeun babawaan pamahanan pamajikan alo baru minta ari ieu bungkusanna naon nyai cek baru minta bari ngarampa kana bungkusan kapan kasenang aki teh tema Nyi Darsi bari ngareret ge kabeugi aki naon teh anya sangu ketang ngangge kacang pamasihan ti Nin ari ieu baru minta ngarampa bungkusan kuno kertas ieu mah karesep abdi endog lewo geraraosan Ki cek Nyi Darsi ngaheureuyan ka baru minta bari ngasongan sasiki baru si nyawa merajeun rek mere teh nu matak ruksakan huntu atuh huntu aki kali sababaraha siki teh rempag jeung gugusina dibere endog lewo mah mangkani sakitu ngabade terakna eta sangu ketaan piringan heug bawa ka ka hareup jeung caina 2 gelas kangge saha ngangge dipayun ka dikapayunkeun sagalaki tamu cek Nyi Darsi tangah kalawan neuteup ka baru minta nya teh mal baru minta pono keur kitu torojol pamajikanana katelah masarna
anu tas ucul-ucul disalin teh nyamperkeun. Mang denge teh aya semah cenah abahna. Nya aya semah samalah meuting di dieu ge. Semah di mana cenah? Tanya Mas Sarnah bari neuteu. Oh nyarita nama di Cianjur cenah. Eta aya naon ka dieuna asa kakaraeun teuing kasemahan kuno jauh. Ari maksudnya mah ka si Nyai biasa we cenah rek nanya raga katineung ka si Nyai. Nanya raga katineung kumaha maksudna? Cek Mas Sarnah siga nu can ngartieun. Heuh maksudna mah rek miharep ka si Nyai cenah kitu. Kumaha ki ku kupingan teh bada miharep ka abdi? Cek Nyi Darsih nu keur miringan sangu ketan teh nanya kalawan teu. Nya maksudna mah kitu tah. Ari aki kunaon nya unggal aya tamu sok ditampi wae? Cek Nyi Darsih rada alum. Semu keheul. Oh, ari Nyai. Pilaku ya semah kudu diusir onaman mah ku aki. Goreng temenan disangka aki teu ngargaan ka teh mah. Lain ku kitu ari Nyai kunaon unggal aya semah nu rek miharep ditolak wae. Jual ka dieu embung, jual ka dieu teu daek. Narek asaha atuh? Pilaku Nyai sakitu geus dewasana rek lelengohan wae mah. Era ku batur anu sasama jeung Nyai geus rumah tangga samala geus aya nu baroga anak. Yeuh Nyai, aki mah miharep Nyai buru-buru boga salaki teh lain aki jeung si Nini geus mung kacicingan atawa ngarasa karurugian maraban. Tapi karunya ka Nyai tang tuloban hayangna. Hayang pake ginding, hayang anu mangusahakeun, sedang akibatan sakieu geus teu kaduga usaha. Boro-boro kabisa ngaginding Nyai sakalieun aki teu boga uduleun ge. Sok minta pan ka si Nini. Saja batik kitu da aki mah jeung si Nini moal langgeng aya we di dunya. Cing lamun aki jeung si Nini geus areuweuh di dunya, rek jeung saha Nyai pakukumaha teh? Inung bapa geus puguh manaringalkeun pangheulana kitu. Cek Bahru minta ngomongan Nyi Darsih. Sedeng nu diomongan mah meni melenguk teu nemane sakemek-kemek acan. Jung ka ditu kahareup opieuna Nyai kahareupkeun. Bari sakalian mawa cai 2 gelas mah jeung keur si aki. Engke Nini kahareup nepungan semah. Cek Mas Sarnah para wargi sadaya. Harita teh mairan kana caritaan Bahru minta salakina. Para mitra sadaya. Atuh geus kitu mah kapaksa 1000 kali hoream nepungan semah ge teu buru ngagugu. Harita Nyi Darsih nyician cai enteh 2 gelas tuluy ka jero bari nangeui baki dieusi ku cai enteh 2 gelas jeung sangu ketan sapiring. Sedeng budina tetep alum. Baranggok tepung jeung aki jemblung keur melenguk kalieus Nyi Darsih miceun beungeut bari ngagerendeng jeroin dadana. Hei, jelema kieu miharep ka aing meni garila teuing. Beuteung bentelu siga nu keur-keureuna. Irung namru jeung rebeh. Kumis ngajadi siga hileud jarong. Keheula ari aing kudu daek dipiharep ku lalaki samodel kieu mah. Watir temenan kan geus neuneun kahadean ka aing. Ari kudu kabengbat deui kudu sejen mah. Nyanya sasat aing geus kahutangan ku budak saurang lalaki nu cop kana hate. Hanya ka neuneun carita kan jadi kolot. Kitu gerentes hate Nyi Darsih. Bari nuna cai jeung sangu ketan gigireun Ki Jemblung anu keur siga ngalamun. Odoh, bari ngarepotkeun teuing atuh geulis. Name muli. Cek Ki Jemblung dina basa-basa meni sopan kalawan neuteub ka Nyi Darsih. Sopan dijieun-jieun teh atuh da biasana ge tara sopan nyaritana. Nuhun, teh Nyi Darsih pondok kalawan teu mere budi. Wartosna ngalayadu teu lamang kumaha wartosna? Ki Jemblung nanya bari sura-seuri. Alhamdulillah aya sakinten, punten dikantun. Teh Nyi Darsih bari malih. Maksudna rek ngaleos tapi teu kebat lantaran kaburu Bahru minta jeung Mas Sarnah pamajikanana Norojol samalah ampir diadu dina lawang. Geuning aya tamu baru mate jongjo dipengker parantos lami cek Mas Sarnah. Sanes tos lami deui leuh. Mulih ngadon ngaheurinan we ka Abah. Ngiring ngarerep di dieu sunggal. Cek Ki Jemblung meuni marah mai. Nyai sok ka di dieu atuh jeung Nini. Cek Mas Sarnah nitah diuk ka Nyi Darsih. Gek Nyi Darsih diuk ngareneng sedeng budina tetep alum. Dupi panglinggihan teh di mana Ujang? Menawi sarakan metebah tebih. Leresan Cihanyi sun. Tema Ki Jemblung bari juru panon ret deui. Ka Nyi Darsih siga nu katarik ku rupa tegep hideung santen. Dupi maksudna sejak amangan wae kitu. Saber kawis kitu mah. Mun sejajaroh kasepuh kali perkawis ngeman pancen ti punulur nu maksudna mah ti wengi keneh saparantos disangakeun ka Abah
bali simkuring ka dieu sareng rerencangan opatan nanging nu tiluan deui nuju arangkat kalewo saurna daya kapriyogian heula sun. Bupi mancen teh mancen kumaha ujang? Cek Masarna menitalete. Sok sanajan geus manggih beja ti salakina make nanyakeun deui. Kieu mak. Rehna simkuring satebih-tebih mios. Ka dieu teh utamina mah ka kawakilan ku Pundulur. Nu maksadna bade naroskeun perkawis tuang putu. Mun ye si Nyai, manawi anjeunna kersaeun dipigarwa ku Pundulur. Karesan Pundulur dugi kadanget ieu teu acan kagungan garwa. Tumalik itu hoyong terang we nah tuang putra kersanteuna dileuleheungkeun sumohon. Dipileuleheungkeun ku Pundulur. Upami kersaeun teh mah duka enjing duka pageto, tangtos Pundulur ka dieu dedeheus. Kalawan saurna bade nyimpen tawis kapercantenan ka tuang putu. Mung sakitu we priyogina mah cek Ki Jemlung menitatak. Ari kange mah miwarang moal ngahalangan moal kantun kumaha pangemut pun incu, cek Masarna. Teu bisa mastikeun sorangan. Cek pikir Masarna sok sieun melengkung bekas nyalahan. Nu hartina leuheung lamun rumah tanggana balener kalawan beres roes. Kumaha lamun teu arawet atawa salakina nu jadi incu bener-bener geus pasti nyalahkeun kanu jadi kolot. Hapunten, menjadi incu teu bener geus pasti nyalahkeun kanu jadi kolot. Tapi pamadegan Bahru Minta mah beda, manehna mah keukeuh nyidarsi hayang buru-buru sina boga salaki, majarkeun teh meungpeung amanehna hirup keneh. Kumaha teh geulis? Ucu, tos aya emutan palai rumah tangga. Upami parantos palai rumah tangga insyaallah Pundulur bade ka dieu. Kalayan bade numutkeun kana kapalai Nyai. Na palai teras-teras salamet, na palai ditarosan heula, malih ka hoyong Pundulur mah hoyong sakantenan we salametan. Nu hartosna moal bade turas taros deui atanapi nu kasebat ngalamar. Nu mawi Nyai ulah ngaraos ham-ham, atanapi ngaraos sieun teu disugemakeun dina ngoning rumah tangga sareng Pundulur. Margi kaayaan Pundulur kasebat jalmi nu cekap ku itu ieu. Sanes mamangagulkeun Pundulur atanapi ngahihipu ieu mah. Mung saleresna pisan, sanggem cohagna parantos nyacaka, parantos moyan tina bab sagala rupina, boh urusan kadunyaanana, boh urusan pangartosna. Cek Ki Jemlung ngagulkeun kaayaan Salim. Sedeng kaayaan mah sarua we jeung Bahru Minta kasebut jelma kurang kaboga. Nganyarita kitu sotena dipalar sangka nyidarsih daekeun kalawan beunang ku sacara jalan lemes. Teu kitu ge pancen ti Salim mah daekeun syukur eta nu dipenta. Teu daekeun kudu dipaksa nu hartina marek ngajalankeun kakasaran. Pok atuh Nyai geura waler kainya. Bila aku anu nanya teu diwaler onaman mah. Da ieu mah lain jalan atau jalan anu matak cilaka atau anu matak pisusaheun. Tapi yakin baris kasenangan pikeun Nyai. Sajabati kitu pati-pati adi pondok umur ge moal panasaran. Ari Nyai geus katinggal di rumah tangga mah tak kitu. Cek Bahru Minta nada nama sigan. Sakumaha nu kauninga para wargi. Harita Bahru Minta nitah ka Nyidarsi sangkan ngajawab. Atuh Nyidarsi harita ngajawab. Duka atuh Ki, cek Nyidarsi ukur sakitu bari sirah melenguk sedeng leungeun mah metikan bulu sama. Ye lain duka. Pokoe nyarita nu bener ngarapugu ka hartina. Daek kudu dijawab daekna, henteu kudu dijawab henteuna. Ulah ukur duka teu puguh buleh hideungna atuh kitu mah. Ongko hancek pangrasa aki mah rek ngadaguan naon deui atuh Nyai teh. Rung haleun teu boga ti sisi ti gigir can aya. Cek Bahru Minta siga nu maksa sangka Nyidarsi daekeun boga salaki. Kieu ayeuna mah aki abdi nyuhunkeun sarantos handapna 3 dinten. Luhurna saminggu nyuhunkeun sarantos sakitu dinten sote. Sanes bade naon-naon bade ngemut-ngemut heula. Atuh kasaderek bapa kedah disaurkeun supados anjeunna asak-asak heula pangemut jalaran kaayaan abdi. Batan sakieu ku bapa ge parantos ka uninga. Komo kitu saur bapa tuang saderek kasebat jalmi nu sagala aya teu kirang, sagala rupi inggis anjeunna ngaraos lingsem. Atanapi ngaraos kaduhung ari katami-tami abdi teu acan terang pisan ka tuang saderek. Sawangsuna tuang saderek teu acan uningaeun ka abdi. Cek Nyidarsi. Kakara cumarita rada panjang lebar. Nu maksudna mah hayang pajongok heula jeung nu rek miharepna. Insyaallah engke ku mamang disanggemkeun ka Pundulur. Kalayan tangtos dina parantos dugi kana waktosna
nu dipunut sarantosnya teh ku anjeunna ka dieu tah kitu atos kieu mah mamang aya wartoskeun ka pundulur mudah-mudahan sadayana ulah aya pamengan naon-naon kalayan aya dina kalancaran sagala rupina mun eta mah kitu tu Abah sakali deui ulah kirang-kira ngahapunten ku abdi direrepot sareng bade unyuk termios cek Ki Jemblung bari nyorong krong harita sasalaman nya sawangsul da Abah ge kedah dihapunten mangkaning ti barang sumping teh mun teu dituang-tuangkeun acan teh malah baru minta bari nyambut kana leungeun Ki Jemblung wah kedah kumaha Abah utiasa sareng ngarencangan ngarerep ge parantos mang pirang-pirang bagja mak mangga atuh permios mangga ujang teh malah masarna jerut Ki Jemblung turun tuluy ngaleos dina leumpangna meninga gedig bari mawa hate nu guligah sabab ceuk pikirna pasti Salim jadi boga pamajikan ka Nyi Darsi. Harita Ki Jemblung nyamper heula ading jeung baturna duaan nu keur narungguan hiji tempat nu singkur. Sadatang-datang pok ading nanyakeun siga nu teu sabar. Kumaha Ki Jemblung bejana? Beres ku mamang mah tugus. Aduh, aya kapastian ku ayeuna Nyi Darsi bakal kapimilih ku Salim. Ngan manehna meta tempo handapna 3 poe luhurna saminggu. Nyaritana mah rek mikir heula cenah kitu. Paingan Salim setengah kabungbulengan oge danya katinggali pisan ku mamang. Rupa Nyi Darsi tegepna keur pakulitan hideung santen. Awak meni bohono. Aduh, meni popel sigana jiga apel. Alah. Kulcan nyahoeun mah pasti we disangka urang dayu atuh kitu mah. Jadi manehna minta temponya? Nya, minta tempo handapna 3 poe luhurna saminggu. Ku pangrasa kuring ngopikeun Kang Salim geus moal kungsi nunggu deui kana tempo ti Nyi Darsi. Ulah-ulah ayeuna keneh didatangan ku manehna, komo kitu dicaritakeun. Yen icuna baru minta teh Nyi Darsi. Geus moal henteu hatina ajol-ajolan we hayang buru-buru ngaboyong. Ngan teuing kumaha pingkeunana aya. Nah Nyi Darsi sadar atau tetep mugen teu daekeun dikawin ku Kang Salim, cek ading siga nu mangwegahkeun. Ya, nah tuh bingung-bingung teuing. Kumaha geletuk batuna kecebur caina we, bari oge ongko andalin urang nu baris tanggung jawabna. Dina seuf-seupna mah urang mah ningalikeun bari ge. Bener iku kitu teh mah Kang Salim nu boga resiko tanggung jawab. Ngan pasti urang sararea milu riweuh atuh. Santeuna dikeuyeuk-keuyeuk ka ditu ka dieu. Ari perkara riweuh mah nya aya kapastian atuh kana kapastian urang milu riweuh. Adalah di kumaha da geus jadi resiko urang. Bongan jadi bawahan manehna. Kapaksa we bawahan mah kudu nurut ke atasan. Cek atasan kitu urang kudu nurut. Urang teu meunang ngabangkang. Kudu daek milu riweuhna kitu. Cek Ki Jemblung celengkeung si Omlen pipilueun ngomong. Bener pisan lah kilanceuk da jeung si anyana atuh. Jadi si cepot mah sok kebagian riweuhna wae. Hasilna itu ripuhna keur urang. Tagis kapimlik mah lah. Tidak ngahinen we meureunna nya. Heueuh lingon. Daging ping-ping keur pamimpin. Aduh. Dada mentok keur nu denok. Urang kebagian tulang talingna we. Namun kieu naman mencegah Salim teh. Bae ka dinya Omlen tambahan ayeuna tambah kabarana. Aduh. Panjeunna kana atisan urpaina. Pati-pati ripu gitu pada saran. Ditawaran manyain. Buyur sia. Nah itu teh hakaneun make ditawaran segala. Silaing ge kabeuluk pamajikan teu ditawarkeun ka dewe. Dasar jima kucleuk ilaing mah. Ki Jemblung moromos. Gue keur kuring mah moal nawarkeun pamajikan ka batur. Sabab kuring mah kawin ka si Misna teh minang kahayang ti bubudak. Benang ngintip-ngintip ti leuleutik samalah dibelaan ku cileuk kentel peujit. Ku hayang-hayang nalaksanakeun nyi Misna teh kitu. Batur mah lamun boga maksud puasa 3 poe 3 peuting. Kuring mah teu kagok atuh moasaan teh 3 jam. Alah, pokona mah saur pukul 7 isuk-isuk buka pukul 10 pan beres. Edun pan cek si Omlen parawargi sadaya. Sadar tukang heureuy si Omlen. Ditungtungan ku seuring hehe nemongkeun huntu gadingan majarkeun teh cenah para mitra kata pelan mantega. Ye tong ditangakeun si berbos mah Ki Jemblung. Teu kau panas sebeuteung eta mah sok terus we naik kana panas tarang. Nyaho eta mah jam hampuraeun. Yah anggur yeuh. Urang balik sugan nepi kawan ti Isawe, cek Sain ngajakan balik. Kalawan teu loba nu dipikir deui harita keneh. Tuluy arimit teh eta teh. Para mitra sadaya. Ku pangira-ngira Sain mah pidatangeun ka lemur kana wanci ieu.
tapi bukti nawanci bedug subuh kakaraannya sabab lumampah lain deket-deket cacakan di setengahing jalan tengah rempisan ukur memenitan geges ngeriuh deui ini. Harita saurang ngecan aing mere laporan sabab Salim masih keneh sare. Harita tamah-tamah eueuh nu waranieun ngaganggu ka Salim. Harita teh kajenting jarentoe ditepas bari ngararasakeun karipuh balas lempang sakitu jauhna. Jabana nyak mudun matak nyeri buah biti. Samalah si Omlen masa datang-datang tuluy ngalungsar siga taya tangan pangawasa. Minca kawan Cihanet Moyan, sabada Salim balik ti cai teu ngalobakeun micen waktu, jeung teu ngarasakeun kentas carape ngan pok dan nanyakeun ka Ading. Udange wan Cihanet Moyan Salim prawargi teh ingeteun waktu subuh mah. Dasar jalma jauh kana agama tu prawargi. Kudu nama manehna teh hudang teh subuh kitu. Laksanakeun salat subuh soarek sare deui indeu mah teu jadi urusan kitu. Teh kudangan teh Cihanet Moyan tapi laksanakeun heula salat subuh. Terus nama tas udang subuh mah tuluy we mi gawe pagawean naon we ate. Rek naon, rek maca, rek sepor, rek naon kumaha kabiasaan, rek tuluy ka sawah, mangga kumaha kabiasaan. Ieu mah model Salim dasar jalma jauh kana agama kitu mah oge. Sanes turutan nu kieu mah para mitra. Sanes ieu mah keur pieun tengen bungkul model Salim mah. Jalma jauh kana agama kieu mah. Da kitu kalakuan ge tunggu dirarud catang dirumpak ceuk paripaos teh mah. Ye datang tos hiji waktos ge ku urang bakal naon teh kaga ieu ka tohi atanapi ka penak atanapi tiasa kabuktoskeun kumaha akibatna jalma model Salim. Da kitu para wargi. Atuh cenah kalakuan anu goreng teu karasa di dunya di akhirat ge baris aya balitunganana. Da Salim da kitu mangga atuh urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga? Ninca kawan Cihanet Moyan sabada Salim balik ti cai. Teu ngalobakeun micen waktu jeung teu ngararasakeun kanu kacape. Nu tasa neanga atos ini teh pek nanyakeun ka Ading. Kumaha we bejana hasil euy? Cek Salim bari ngareret ka si Omlen nu keur nyang saya di juru. Liwati hasil kilanceuk samalah lamun hade dicaritakeun mah keur kuring asa dina pangimpian lain bobohongan atuh. Temal Ading diukna rada cengkat. Asa dina pangimpian kumaha euy? Tanya Salim semu heran. Nya nu disebutkeun asa dina pangimpian teh teu sangka satungtung buuk. Kasebut incuna baru minta teh buktina mah nu dipiharep ku kilanceuk ti barito keneh. Ge. Dipiharep ti barito kumaha ari maneh? Nya piraku teu apal atuh. Sidar sih nu dimaksud ku ilaing teh Ading. Cek Salim siga nu ngajengho. Ye. Teu salah deui atuh nu disebutkeun ku kilanceuk bieu. Hah? Baruk incuna baru minta teh nyidar sih. Eta kumaha? Waktu pajonghok jeung ilaing teu naon-naon. Namanya teu apaleun ka ilaing? Cek Salim geus kitu pok Ading ngadadarkeun ti mimiti ngintip nu ting derendeng sora awewe. Nu nyarita tayalian nyidarsih nepi ka nitahna kaki jemlung pikeun cacarita. Sabab rek ditepungan ku Ading sok sieun apaleun terus ngejat deui. Tutas Ading cumarita para mitra sadaya. Ret harita Salim ngareret ka Ading ngareret kaki jemlung terus nanyakeun. Jadi nu nyarita nama ki jemlungnya? Nya ku mamang didadarkeun. Da di Agus mah geus sarinit jeung sain katu si Omlen ngadaraguan si lemur. Oh, halus ilaing euy boga akal kitu Ading. Eta kumaha dicaritakeunna ka ki jemlung. Caritakeun mah kitu we yen mamang boga dulu rek miharep ka incuna baru minta. Ngan ku mamang teu dibejakeun ngaran Agus rek miharepna. Ongko eueuh nu nanyakeun saha-sahana atuh. Sanggeus ku mamang dicaritakeun sakumaha maksud jeung kahareupeun aku, maksud Agus kahareupeun Nyidarsi, nya nu mimitina mah teu daek terek ngajawab malah melenguk kawas bueuk menang mabuk. Ngan sanggeus dicaritaan ku akina, kakara Nyidarsi nyarita. Nya eta teh. Menta tempo handapna 3 poe luhurna saminggu. Waktasna sep.